ya dini soal kakayuan di kalas 10 J Seman Gira Pedas Bandung. Di dia abdi bade macakeun panata acara rapat Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sirana syukur hayu orang sanggekeun ka Gusti Nu Maha Suci margi ku rahmatna. Urang sadaya tiasa kapal ngariung dia tempat. Dina kayaan sehat wal afiat. Salawat serta salam mugi tetap ngocok ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkung dipayun simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak, Ibu, serta rerencangan sadaya anu tos kasasuping dina raraga rapat pembentukan panitia HUT RI. Simkuring miswa dina danget ieu kapancen salaku panata acara sangkan teu nyetkeun waktos. Mangga urang lautkeun heula susunan acarana. Nu kahiji dibuka, kadua maos acara suci Al-Quran, nu katiga pamapak, kaopat acara inti, nu kalima penutup atau doa. Hadirin anu kusim kuring dipin hormat, sapodos barokah, mangga urang buka ieu acara ku maos basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Nincakan acara nu kadua nyaeta maos ayat suci Al-Quran anu bade didugikeun ka saderek Alisya. Mangga dihaturanan. Hatur nuhun ka saderek Alisya, mugia janten amal kahadean kanggo urang sadaya. Acara salajengna nyaeta pamapak atanapi sambutan dibuku kalanturna ka saderek Resti. Mangga dihaturan ka payun. Hatur nuhun ka saderek Restu, ayeuna urang nincakan acara inti nyaeta sawalanganan pembentukan panitia anu bade dipimpin langsung ku Alia. Sumangga dihaturanan. Alhamdulillah acara sawala parantos selesai kalayan nu surunsan. Mugi naon anu parantos diputuskeun jatan masalah kanggo urang sadaya. Salaku penutup, mangga urang pungkas ieu acara kumaos hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panata acara nuhunkeun dihapunten diri aya cariosan anu kirang merenah dinaman. Hatur nuhun kana pangartosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.